Rek selingkuh, sok. What? Rek satia, alhamdulillah. Atuh bosen, tinggalkeun. Tong riwe, gampang jeung saya mah. Beledageun. Anak ucing, anak berit, para rusing tegableg duit. Burung camar, burung entok, beak duit dipake bayar Bang Emok. Duit beak dipake bayar Bang Emok. Tabok, beledageun. Unur dina batu nyian kopiah tina batok. Yeuh orang Sunda mah moal mundur kajen maju, moal keok samemeh dipacok. Dengekeun ku sia kardun, istri itu adalah teman seumur hidup, lain pembantu saumur hirup. Tong berharap maneh hayang diperlakukeun sigah raja, ari sakirana maneh ka pamajikan henteu ngaratukeun mah paladageun tah. Ya. Naon, Ibu? Ibu dek angkat heula nya. Ka mana? Ieu dek mikeun utang, geus lila ku ibu teu kapake kara anda anyar anu kamari. Nah, ieu masa leutik darana nu kamari masa gede. Nah, make nya leutik gedena osok nempok. Henteu. Anu bener. Bener. Tong bohong. Kamari rende eta ngaliwat katingali ku aya teu kahaja. Kamu beda banget sama yang aslinya. Ya iya, atuh Bagong. Emang naon kitu ieu? Aing nyen video make efek beauty plus geulis nage ku efek ya emang naon Asia emang aing mah goreng ieu make efek oge ame geulis ieu naon sia ngatur-ngatur aing kumaha aing ya emang aing anu goreng mah emang aing anu goreng kek naon gitu. Tidak menerima balad-balad yang datang di saat aya pangabutuh dan menjauh di saat aing eker hirup ripuh. Kalau Anda bisa menjawab 3 pertanyaan dari saya kasih hadiah Anda 100.000. Sebutkan 3 nama negara dari huruf T. Indonesia, Malaysia, Bekasi. Salah. Indonesia tinu I, Malaysia tinu M, Bekasi tinu B. Berikut Bekasi malai negara. Hirup aing mah moal poho ka sahawai jelema anu pernah maturan mantuan di saat aing keur susah jeung aing moal pernah poho ka jelema anu sahawai anu pernah nincak di saat aing keur balangsa. Selagi bukan urang nu nyieun masalah, dek tepatanya saumur hirup ge bodo amat taladageun. Sakali nanginjem duit mah datang ka imah melas-melas curik-curik, giliran ditagih ka imah pagaweana teh ngaleungit. Sakalina panggih ngomongna icuk cole dibayar, icuk cole dibayar. Ari kana nginjem meuni resep tempo mayar hese. Prinsip ayeuna mah moal mere kan utara mere, moal mantuan kan utara mantuan, moal nginjemkeun kan utara mere nginjem. Ieu anger we tempo susah mah moal aya nu mantuan ditereuy diteleg ku sorangan baladageun. Hirup aing mah teu gengsi ku pagawean, teu era ku kaayaan, ti keur leutik dididik ku mental tapi sanes ku modal dangukeun tah. Baladageun. Suka dukana tukang warung. Bolo arah sukana ieu kalobana duka hayang nyaho. Ieu. Ari meuli kalatur, ari nganyuk ka urang. Ai keur loba duit datang ka supermarket, ai tempo teu boga duit datang ka teun urang. Jeung loba nu ngabanding-bandingkeun harga, geseh 500 perak ge acleng ka teun batur. Ari milihan loba, ari meuli saeutik. Ibu-ibu ayeuna mah milihan hungkul, ai meuli henteu. Aya ibu-ibu nu pika sabeleuna hayang nyaho. Dina waktu lebaran meuli tara ai tempo minta THR ka urang. Yang sabar ya tukang warung, salam satu profesi baladageun. Ku urang didoakeun anu geuleuh ka urang, anu ngewa ka urang, anu rujit ka urang, singgarde kawani ameh ngomongkeun teh hareupeun ulah tukangeun wae ngabangus teh baladageun.